Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qala ngadauh Imam Ghazali fil Ihya dina kitab al Ihya, layam bagi kana lapad layam bagi henteu penting naon ayah liko nyukuran ieu jalma au yuqallima atawa ngeuretan kuku ieu jalma au yastahida atawa nyukuran bauk ieu jalma au yukhrija atawa ngaluarkeun ieu jalma daman kana getih au yubina atawa nektek ieu jalma min nafsihi tina dirina ieu jalma juz'an kana hiji juz wa huwa sareng ari ieu jalma eta junubun anu junub ida turoddu karena dibalikeun ilaihi ka ieu jalma naon sairu azzaihi sakakarina pirang-pirang juzna ieu jalma fil akhirati di akhirat paya udu tuluy balik ieu sairu azzaihi junuban halna anu junub wa yuqalu sareng dicaritakeun naon inna kulla sya'ratin sanyana saban-saban buuk eta tuto labu disupri itu kulun bijana batiha kalawan hadas junubna ieu kulun waya juju sareng menang naon ayan kasipa gawe bubuka ieu jalma lil gusli karena adus pi kholwatin dina presepen au bihad rotiman atawa dihareupeun jalma ya juju anu menang lahu ka itu man naon nadruhu ningalina ieu jalma ila auratihi kana auratna ieu jalma wasatru sareng ari gawe tutup eta apodolu anu leuwih utama waman sareng ari sahabai jalma eta iktasala samang-samang saadus ieu man lijana batin karena junub wanahwiha sareng bangsana itu janabah kahaidin sapertikeun haid wa jumuatin sareng karena poe Jumat wanahwiha sareng bangsana itu Jumat kaidin sapertikeun poenan lebaran hasola mangka hasil naon gusluhuma ngadusanana itu Jum'ah sareng janabah kama sapertikeun perkara laon nawa lamun niat ieu jalma al faradho kana fardu wa tahiyatul masjid sareng niat kana salat tahiyatul masjid aw nawa atawa niat ieu jalma ahadahuma kana salah sahijina itu fardi sareng tahiyatul masjid hasola mangka hasil itu ahad pakot ngan sakikituna itibaron karena ngitung-ngitung bima kana perkara nawa anu niat ieu jalma hukana itu ma wa inna ma lam yandarij sareng pastina henteu kaasup non anaplu sunat fil fardi dina fardu li annahu karena sanyana itu naplu eta maksudun anu dimaksud fa asbaha tuluy nyarupaan itu naplu sunat taduhri kana salat sunat lohor ma'a fardihi sarta parduna ieu lohor ma'a fardihi sarta parduna itu duhri fa in kila mangka lamun dicaritakeun naon laon nawa lamun niat ieu jalma bisolatihi kana salatna ieu jalma al fardo kana pardu duna tahiyatin bari henteu kana tahiyatul masjid hasolat mangka hasil non tahiyatu non at-tahiyatu salat tahiyatul masjid wa ilam yanwi sanajan teu niat itu man ha kana itu tahiyatul masjid ujiba dijawab itu kaul bi annal qasda kana sanyana nu dimaksud sama dina itu hasolat tahiyatu eta isgolul bukati nungkulkeun patempatan bisolati ku salat bisolatin ku salat wa qad hasola sareng nyata hasil itu isgol walaisa sareng sanes naon al qasdu anu dimaksud huna di dieu eta anadzopata bebersih pakot ngan sakikituna bidalilin kalawan dalil annahu kana sanyana jalma eta ieu tayamum ieu jalma inda azihi dina narika apesna ieu jalma anil ma'i tina cai waman sareng ari sahabai jalma eta wajaba samang-samang sawajib alaihi ka ieu manon faradoni dua pardu kaguslai jinabatin sapertikeun adus dua junub wa haidin sareng haid
kafa mangka cukup huka itu manaon al guslu adus li ahadihima pikeun salah sahijina itu faradoni wa kada sarengnya kitu kafa al guslu lau sunnah lamun disunatkeun fi haqqihi dina hakna ieu jalma naon sunatani dua pasunatan kagus laidin sapertikeun adus dua lebaran wa jumatin sareng poe Jumat wala yaduru sareng teu madarat naon atasriku ngarejeungkeun bihila pinahwi zuhri kalawan perbeda saumpamana salat lohor ma'a sunatihi sarta sunatna itu duhri li anna mabna toharoti karena saenyana anu diadegkeun dina pirang-pirang susuci eta ala tadakhuli tetep netepan kana panjingan silih asupan bihilapi sholati kalawan perbeda salat walau ahdasa sareng lamun hadas ieu jalma summa ajnaba tuluy junub ieu jalma aw ajnaba atawa junub ieu jalma summa ahdasa tuluy hadas ieu jalma aw ajnaba atawa junub ieu jalma wa ahdasa sareng hadas ieu jalma ma'an halna bareng kafa mangka cukup non al guslu adus lindirojil wudu'i karena kaasupna wudu fil gusli dina adus tatimatun yubahu dimenangkeun lirizali pikeun pirang-pirang lalaki naon udkhulul hamami asup ka WC wayajibu sareng wajib alaihim ka itu rijal naon ghaddul basori meuremkeun panon amma tina perkara layahilu anu teu halal itu maklahum pikeun itu rijal wasau nu auratihim sareng wajib ngaraksa pirang-pirang oratna itu rijal anil kaspi tina narima kabuka bihadrati man di hareupeun jalma layahilu anu teu halal lahum pikeun itu manaon anadru ningali ilaiha kana itu aurat wa qad ruwiya sareng nyata diriwayatkeun naon anna rajula saenyana lalaki eta ida dakhala di mana-mana asup ieu rajul alhamama ka WC arian halna anu ditaranjang la anak mangka ngalaknat ka itu rajul saha malakahu malaikat dua na itu rajul rawa ngariwayatkeun hukana itu kaula saha al-Qurtubi Imam Qurtubi fi tafsirihi dina tafsirna itu Qurtubi inda qaulihi ta'ala dina nalika ngadauhna Gusti Allah ta'ala kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun kiroman anu mulia mungguh Gusti Allah katipina sareng anu nuliskeun kabeh ya'lamuna halna apal itu kiroman kabeh makana perkara taf'aluna anu marigawe itu kiroman kana ma warawa sareng ngariwayatkeun saha al hakimu Imam Hakim an Jabir nampi ti Jabir anna nabiyya kana saenyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadauh Kangjeng Nabi eta haramun haram ala rijali ka pirang-pirang lalaki dukhulul hamami ari asup ka WC illa bimizarin angin kalawan make samping ammanisau anapun ari awewe payukrohu mangka eta dimakruhkeun itu dukhulul hamam lahunna pikeun itu nisa bila udrin kalawan teu aya udur li khobarin karena aya hadis ma min imra'atin teu aya saha awewe takhla'u anu ngudar ieu mar'ah siabaha kana bajuna ieu mar'ah pigoeri baitiha dina salian ti imahna ieu mar'ah illa hatakat angin ngaruksak ieu mar'ah ma kana perkara bae naha anu tetep itu ma antara itu mar'ah wa bainallahi sareng antara Gusti Allah rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha Turmudi Imam Turmudi wa hasana sareng ngaluskeun itu Imam Turmudi hukana itu khobar wali anna amrohunna sareng karana saenyana parentahna ka itu nisa eta mabniun diadegkeun alal mubalagoti kana ngabangetkeun pisutri dina tutup-tutup
pisutri dina tutup-tutup walima sareng karena perkara pi khurujihinna dina anu tetep itu ma dina kaluarna itu nisa wajtima ihinna sareng narima kumpulna itu nisa minal fitnati nyatana fitnah wasari sareng kagorengan. Wayam bagi sarang penting naon ayakuna kedah kabuktosan al khonasa saha al khonasa pirang-pirang wanu eta kanisai tetep sapertikeun pirang-pirang istri. Wayajibu sarang wajib naon ala yazida ulah ngaleuwihan ieu jalma filma idina cai ala qadril hajati kana ukuran pangabutuh walal adati sareng henteu ngaleuwihan kana kebiasaan. Wa adabuhu sareng ari tata kramana itu guslu eta ayak sida kudu ngamaksud ieu jalma atathiro kana susuci watan dipasareng kana bebersih lal taro puha lain ngeunahan watana uma tegesna ngeunahan wa ayu salima sareng nyerahkeun atau masrahkeun ieu jalma al ujrota kana sewaan qabla duhulihi dina samemeh asupna ieu jalma wa ayu samia sareng kudu ngangaranan ieu jalma liduhuli karena asup sumaya ta'awada tuluy maca ta'awud ieu jalma kama sapertikeun perkara fi duhulil khola anu tetep ieu ma dina asup ka WC. Wa ayyadhkuro sareng kudu nginget-nginget ieu jalma biharorotihi kana panasna ieu khola harorotan nari jahannama kana panasna seuneu neraka jahannam lisabhihi karena nyarupaanana itu khola biha kana itu nar. Qala ngadauh Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' wala ba'sa sareng henteu aya wala ba'sa sareng henteu jadi bahaya eta maujud bi qaulihi ku caritaanana ieu jalma li goeri kasalianti itu jalma afakallahu lapan afakallah afa muga ngaraksa ka anjeun saha Allahu Gusti Allah wala bil musofahati sareng henteu aya madaratna ku musofahah wayam bagi sareng penting liman pikeun jalma yuho litu anu cacampuran ieu man annasa ka manusa naon atan adipu bebersih bisiwaki kalawan nyusur wa izalatu sa'ri sareng ngilangkeun bulu wa izalatu rihin sareng ngilangkeun ambe karihin anu dipikangewa itu rih wa husnul adabi sareng alus tata krama ma'ahum sartana itu nas paslun wallahu a'lam bissawab.